Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil jalal. Ay amalul jawari. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dina kitab Al-Hikam, min alamatil i'timad 'alal amal sapalihna tina ciri-cirina tetegenan kana amal atau berlandaskeun kana amal. Ay amalul jawari tegesna pirang-pirang amal anggahota mana min sholawatin tina salatna wal karin dzikirna wa giriha jeung liana wal mutamid ala dalika al ubad sedengkeun jalma anu berpegangan ala dalika kana amal teh al ubad hamba tukang ibadah wal muriduna jalma anu karep kabeh hayang usul ka Gusti Allah. Pal awaluna mangka anu dua ieu ya tamiduna alaiha tetegenan kabeh kana amal. Fi duhulil jannah dina asup ka surgana kabeh tetegenan kana amal wa tanaum jeung nikmatan piha di surga wan najat jeung hayang salamet min adzabillah tina siksa Allah taala wal akhiruna anu sejena anu akhir ya tamiduna alaiha tetegenan kana amal pil wusul ilallah ta'ala dina wusul ka Allah tetegenan kana amalna wa kasfil istar mukakeun aina pirang-pirang hijab pirang-pirang tutup anil qulubi tina hate wa usulil ahwalil qaimah jeung teh hasilna pirang-pirang tingkah anu pancag biha kana qulub wal mukasyafah jeung mukasyafah wal isror jeung pirang-pirang rahasia kilahuma tahduanana ieu madmumun eta teh dicela. Jadi ulah tetegenan kana amal cek Syekh ayeuna Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa nasyun min ru'yatin nafsi jeung ari anu timbul min ru'yatin nafsi tina paningali hate wa nisbatul amal jeung hubungan pirang-pirang amal ilahi kana nafsu hatta yunti jama dzukir sehingga ngahasilkeun anu dicaritakeun tadi. Amal arifuna anapun jalma anu arifuna anu wawuh ka Gusti Allah pala yarawna li anfusim syai'an hatta yatamidu alaihi ta jalma arifun pala yarawna moal ningali li anfusim kana awakna hiji-hiji acan teu aya pangaruh awakna mah teh pangaruh amalna mah hatta yatamidu tetegenan kabeh berpegangan kabeh alai kana syai bal yusahiduna annal fa'ilal haqiqi tapi ayeuna arifun mah nyaksian yen anu migawe anu hakikatna nyaeta huwallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala lain amalna lain awakna tapi anu migawe anu sabenerna nyaeta Gusti Allah ta'ala wa nahum arifun ma mahalun liduhuri dalika aya arifun mah jalma nu arif jadi jalma anu arifun wawuh ka Allah mah meyakini yen sanyana arifun hanya tempat keur ngadohirkeun ayeuna saha anu midamel kana eta padamelan nyaeta nu hakna hakikatna ngadamel mah nyaeta kana padamelan manusia nyaeta Gusti Allah faqat wungkul. Tadi tina sapalihna i'timad berpegangan kana amal teh sok ayeuna nuqsanur roja inda wujudi jalal sok kurangna harapan nalika wujud ti soledat. Ay rojai pilai ta'ala idhulahul jannah ngasupkeunana Allah ka surga wa yanjiyahu minal azabi nyalametkeunana Allah ka hambana tina siksa ngasilkeun kana ayeuna pamaksudanana si hamba inda wujudi jalal nalika ayeuna kapanggih nalika ayeuna menemukan si eta jalma kana kesulitan bianta sadarum minha maksiatun kazina goplatun sehingga ayeuna timbul ti si hamba teh maksiatun maksiat seperti zina goplah lepoho anillahi ta'ala wa tarku auradin ninggal pirang-pirang wirid gitu. Maka sok ayeuna kurangna harapan dan sabab tadi teh amal ibadahna berpegang naon eta si hamba teh si manusia teh berpegangan kana amal asup ka surgana teh rarasaan ku amal manehna jauh tina narakana teh sararasaan ku amal manehna maka nalika timbul maksiat seperti zina goplah hilang harapanana kurang harapanana ka Gusti Allah. Wa min alamati kauni minal arifin ciri nasi hamba asup kana golongan arifin panauhu an nafsihi pana nasi hamba tina awakna teu nganggap kana dirina faida waqa'a fi zillatin au asabahu goplatun syahida tasrifal haqi lamun kakeunaan ku goplah
Jadi lamun milampah maksiat atau goplah si arifin ahli marifat syahida nyaksian eta arifin kana yen eta teh tasrifal haqi popolahana Gusti Allah we di hamba wajriyani kodohi berlakuna hukum Allah kasih hamba kama annahu idza sadaru minhu taatun seperti di mana-mana timbul ti si hamba taat ibadah aulahun anu pertela lahu kasih hamba musadatu qalbiyatihi lam yara bidalika haulahu wa quwatahu jadi henteu ningali yen eta teh daya upaya si hamba si arifun jeung kakuatan san tapi nekadkeun eta teh hanya eta teh adalah pada melana Gusti Allah jeung kakawasaana Gusti Allah.